Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Dinahin pas baktuna pas dibaca kuno ikhlas merucut urang cai mata gede dosa urang hampura Gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampura. Saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh minta hampura. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang bersyukur ka Gusti Allah ti mimiti diliburkeun datang ka ayeuna masih hirup keneh alhamdulillah. Tapi nu ku urang kasaksian dulur urang tetangga urang kawau urang di sajroning libur ieu aya anu geus baralik ka lembur aslina lembur kubur. Urang ge ieu moal karebal deui. Oh mun geus karolot deuk ka mana deui ja pasti pangbalikan mah eta ku urang sok disebut-sebut mimiti kiai ustad datang ka artis penyanyi nyaritakeun bahwa dunia ieu adalah tempat persinggahan tur panggung sandiwara. Serisia. Jadi urang teh keur sandiwara di panggung bumi ieu. Anu horeng nu mantak disebut sandiwara geus aya sutradara. Jadi urang mah hanya dipaenkeun ku sutradara anu jadi figuran pemain asli. Aya anu ngan sakadar jadi office box. Bener teh ngomong. Sia koso pinteran sia goblok. Tuh. Berbagai peran-peran eta lah panggung sandiwara horeng geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Nu ngeri ge ketika urang diperankeun ku Gusti Allah peran utamana bagian munafik. Inggis urang diperankeun ku Gusti Allah jadi peran utama bagian musyrik, bagian kafir. Ai kitu ba urang diperankeun ku Gusti Allah sadajan figuran-figuran ge peran musalla. Tukang ngabersihan musola, duit laleungitan BTA. Ya Karim, ya Allah. Nah, peran urang teh bagian eta mendongkrak syiar agama Allah. Allah kan merankeunana. Bersyukurlah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi. Aya aing euy peranna naon ye? Tanya ka diri sorangan. Diperankeun naon aing ku Gusti Allah di panggung sandiwara teh ye? Sebab engke bakal dibuka deui di mahsyar. Sandiwara urang akhirna dibuka deui ti mimiti lahir ka alam dunia aslina engke gegedena pas baleg dibuka ditonton lain ku urang hungkul ku
ku sakabeh manusia triliunan angel mantak hiji saurang diperan ke tak inggis peran orang teh anu main koproka nu main gapleha aya nu mamawa sinde aya anu naon deui sia bae nyebutanna lah anu kos kitu mah nyahoan siabatan aing eta peran eta ya Allah ya Rabbi ditonton ku kabehan teu kudu malaikat nu ngahukuman bakal neraka begitu diperankeun urang sorangan ge ya Allah asana aing mah ya wal urang geus ngabayangkeun begitu diperankeun ya Allah nu anu teh can aya tah eta anu nyedekeun si embat tah eta ayo araraya kabeh geus malaikat teh langsung teu kudu dititah deui mah tulisanana corengna tapak jalak kabeh ceuk geus ya bah seret empod-empodan di kahareupeun empod-empodan pendek cak masyarakat teu kudu diperankeun langsung seret geus kanyarahueun ku kabehan inggis urang sekedar bayang sing ade sisa hirup urang duh kiai nu geus kumaha tobatan per detik ye urang merenungkeun ulah ngarenungkeun nu bagus nu goreng-goreng bagus teu kudu direnung-renung nu goreng we ya Allah ya Rabb anu urang anu boga kalakuan urang anu mikiran jeung nginget urang anu babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sok melalui tafakkur urang ke bakal ngurucut cai mata dibayang-bayang ku urang ngagujubarna urang ka neraka boro ka neraka jahanam cacak-cacak ka seuneu-seuneu urang ge jelema tararutu ngomong ya Allah ya iyalah urang kuari ngaji henteu rek naon ngaji mah rek neang cacaang dek neangan cacaang supaya urang teh yang ngarasa bahwa urang teh salah nu hese ge itu hese lain masalahna nu ngarasakeun jeung sadar bahwa urang salah teh eta mah hese eta mah pelebadinya melain lalagaan ahli-ahli tasawuf ahli-ahli thariqah teh kita nu paling hese ngarasakeun salah kos kieu mese teh ye urang namu haju ditawaran dahar padahal mah lapar teu dahar atos alhamdulillah atos teu kedah tak eta teh membohongi diri padahal mah lapar tapi jana ku isin-isinna atawa merasa gitu karena luhur di suguhan kuno handap dan lain-lain sebagai alasan entos padahal mah lapar tak eta nya henteu terus terang lapar teh teu ngaku lapar ieu pang bloon-bloon aja jelema bloon-bloon aja jelema hese tah hese aya deui nu disuguhan dahar padahal mah seubeuh mangga bae tolol deui deui eta ge membohongi diri kene. Ieu kebeneran ceuk nya emang can dahar pungut si kene ti warteg goblok. Ieu mah bapana bloon. Membohongi diri disebutna makar. Lamun di zaman Pak Harto supersi setting supersi di zaman presiden nu ayeuna makar urang mah nyaritakeun makar teh dina ilmu thariqah al-laum al-hawa al-makru teh ngaranna menipu diri di hate sungut lain di hate sungut makar teh ngaranna bedakeun ka DPR ka ditu kurang ngaraji gori DPR teh ieu tah makar teh eta
laum, al hawa, al makru, al ujbu, al gibah, al makru, al ujbu, al riya. Tah eta nu kos kitu deui. Makru, makar wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makar, membohongi diri. Puguh ge teu bogoh ka awewe eta teh. Teu bogoh sia bogoh teu hate leutikna mah tapi boleh deh. Makar teh jelema. Membohongi diri moal kebal teh. Pastina mah sekadar jadi mainan doang teh. Atawa bogoh sebenarnya mah penting ge peureum teu daek. Bentak mata si meuteu. Itu bogoh nu sebenarnya mah fotona ge fotona baheula mah foto ai kuari mah nu aya gambaran teh nu dipencet teh naon? Naon teh ngaranna? Ngomong tolol. Kieu bae lain Yasin horengan susu tolol. Ngomong mah Yasin tabarok. Barang di deuleu kutang nyingsat. Tah. Nah, bogoh padahal mah tapi ngaku dihareupeun babaturan, dihareupeun sobat, dihareupeun teh mah teu bogoh, makar. Hese. Puguh ge can cinta ka Allah, geus ngaku cinta. Can cinta ka Kangjeng Nabi, ngaku geus. Nu geus ngaku encan. Bo makar teh kos karari itu. Jelema cinta ke Allah berarti mengikuti aturan Allah. Kuncina cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelema yang bener kadeuleu cintana ka Allah, kuncina datang ka mana cintana nyana ka Kangjeng Nabi. Sakitu bae kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta ka Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi. Datang ke mana orang cinta ka Kangjeng Nabi. Cenah pol kula mah cinta ka Kangjeng Nabi. Beuh, muludan ge beurang peuting kula mah di mana aya nu ngundang terus bae. Sia mah lain cinta ka Kangjeng Nabi na ka berkat eta mah. Talian teh mah kieu kos kitu mah. Cinta ka Kangjeng Nabi mah mengikuti aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajauhan larangan Kangjeng Nabi geus datang ka mana urang nuturkeun perintah Kangjeng jeung ngajauhan larangan Kangjeng. Di dina letakna tah cinta ka Allah. Ukur urang. Alhamdulillah cenah jeung kieu kula maca shalawat terus bae. Bagus. Sampai sapenting saat tadi itu kan cekin. Loba-lobana maksudna yang naik pangkat sedikit. Bodem gitu loh. Ya Allah ya Rabb. Lillah luruskeun ka Allah. Cacaan ngaji itu urang teh lain rek nanaon, teh neangan cacaan. Kiaina lamun caang. Lamun kiaina poek atuh geuneuk engkeun. Kiaina ge poek atuh murid geuneuk. Hese teh neangan cacaan teh. Sakumaha cai hayang nu heran. Lauk neangan cai. Dengan sendirinya kebutuhan lauk neangan cai nyana ka mana bae ngoser asup bae ka cai. Wah ieu heran cak lauk teh. Wah ieu mah rada wah ieu mah lauk anu ngarasakeun. Lauk anu ngarasakeun. Tah ieulah minggu ieu urang karumpul kabeh teh ulah niat ngaji heulana. Sok teuing. Sok neangan. Tuh kadeulina kos ngaji padahal lain, mendingan lain ngaji padahal mah makar betul. Ya Allah ya Rabb. Hayang ngepas. Heueuh da urang kolbu jeung sungut henteu na kolbu jeung sungut asli. Gitulah dititahna urang ku Allah, dititahna urang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, hese hayang pas
pas-pasan tese. Waalaikumsalam. Ya RT, mohon nenon. Ieu sumbangan masjid teh. Alhamdulillah poe mah heula teu boga, padahal mah boga, lain makar dia teh mah embahna makar tah mah. Embahna makar. Ieu kabeh gitu dia bangsa makar kabeh. Loh. Ya Allah, ulah membohongi dia. Boga. Ente. Waalaikumsalam. Aja RT aya daon. Ieu kula tugas ye masjid. Ke tungguan. Ngerek lah nyana 100.000. Haji, pun Mang Haji mah ieu usahana gede kok 100 sih. Emang Mang Haji boga duit sabaraha? Sia hayang nyaho teuing ka duit aing goblok. Ye, emang sia sekretaris aing. Kecuali sia sekretaris aing nu geulis kara. Kan Haji Mang Haji ngambek kitu, geus urusan aing. Geus kadekeun deui 100.000 ge lah. Ieu makar. Jadi urang nyaritakeun makar di negara urang ayeuna, urang mah alihkeun makar urang mah ka diri sorangan. Diri sorangan urang horeng makar bae itu ya Allah, ya Rabbi Gusti, Allah nu agung. Ya. Ugal poe. Nah, dosa etalah nuku urang teu karandapan. Dosa etalah nuku urang teu kakupas. Sebab eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang. Eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang unggul. Lantaran eueuh nu nyaho kecuali urang sorangan, urang nu bebejana langsung ka Gusti Allah. Geus urang sorangan di jero kamar. Tafakur ngaranna ya Allah, ya Rabb. Batur mangyaykeun ka abdi teh. Batur mangamamakeun ka abdi teh malah ngabuya-buya. Batur teh ngahebat-hebat ka abdi teh. Padahal mah abdi teh Gusti narima kasalahan abdi. Ye ku abdi rek dibejakeun ka Gusti anu bejakeun. Mun batur nyahoeun ka jero hate abdi boro-boro sasalaman dibulak-balik beren Gusti kapanggih ge embung. Ieu teh beureun teu nyahoeun bae batur kasalahan abdi teh ya Allah ya Rabb hanya Gusti jeung abdi anu apal minta hampura. Deuh lamun ieu kabawa paeh cilaka engke abdi teh keur di dunia di mama-mama, di ustad-ustad, di akhirat mah horeng diseret. Bayangkeun kitu. Mentek tadi tuna embung di sasalaman. Lain haju ya balik-balik gitu. Ya embung aya ya. Mending ditakol kieu kos kitu mah. Embung di sasalaman teh embung mentek ieu sasalaman teh geus lamun endeg asal katoel bae henteu kudu angel jadi cekelan bae. Jadi kesel urang keur embung kesel. Geus bae asal. Sebab situasi na ongkoh di lockdown. Ya. Lamun urang geus bisa tafakur tengah peuting napakuran kasalahan. Bayangkeun kasalahan eta anu bakal nyeret urang ka neraka Gusti. Abi teh makar teh. Batur mah teu apal. Menipu diri teh aya di abdi Gusti, ku batur mah ieu teh di kiai-kiai, ku batur mah di ustad-ustad. Gusti cacak-cacak lamun ditembongkeun mah meureun. Ieu teh batur arembungeun. Cara kiai-kiai nu geus aya di partai baheula mah disuhu-suhu barang ditembongkeun hubu dunyana ku Gusti Allah. Saha nu daek ngaji ka kiai partai? Kiaina eta-eta keneh, elmuna eta-eta keneh. Jelemana eta-eta kene pinterna nambah kapinteran tapi kunaon atuh lantaran hubna lain ka Allah kana dunia jelema bungeun ngaji ka nyana ulah disalahkeun kiaina jeung ulah disalahkeun elmuna makarna di jero hate mun geus ditembongkeun ku Gusti Allah saha nu daek. Nah, nuantak ieu teh urang ditutupan bae sabarna mah Allah masturna ya Allah bisa trikal jamil kama satarta ibadaka. Oh, ditutupan. Cacak-cacak teh ditutupan. Jelema teh embungeun.
hiji nomor kedua lamun teh mah ieu kasalahan teh dibere bau asal salah atau dek kapanggih jeung jelema teh kudu make masker sebenarnya mah bau masyaallah tah kuari mah aya virus di maskeran ari ngomongkeun jelema mah teu di maskeran ngomongkeun jelema ujub takabur ria eta teh leuwih bau tibatan virus mangan sakadar narik nyawa urang paeh tapi virus nu eta mah bakal nyeret urang ka neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi kabaliger jelema kuari disieun-sieun kuari virus teh padahal virus kolbu paling parah. Cek Imam Jalaluddin Rumi teh mah lamun aya onta atawa kuda kacocok sukuna ku paku lempangna ajle-ajlean sebab nyeri kacocok paku nu bogana nyahoon teu normal ye kajen kumaha ge kuda aing teu normal ye teh tewa kunyana dangkarakeun deuleuan oh aya pakuan nu nyaho hanya nu ngurusanan nyabut pakuna kudu nyaho taktikna henteu meunang sambarangan sebab kita tadi nama newel doang tapi kulantarannya lempang pakai ajle-ajlean beki jero mun harita kakarak kena dicabut mah gampang tapi ieu mah geus aya 2-3 samingguna lempang geus teu normal malah geus rada bengkak nu nganyahokeunana ahlina nu nyabutna ge kudu ahlina keneh geus dicabutna kudu diobatan eta paku teh nu nempel kana suku kuda atau onta atau himar dan lain sebagainya tapi diusahakeun kajen kumaha ge sebab teu ngeunaheun ka deuleuna kudana teu ngeunaheun hewanna nu bogana sarua nu ngurusana ge sarua halayak rame ge boga pikiran karunya amat eta kuda ajle-ajlean kitu meureun aya kasakit kabeh mendorong coba tangkarakeun coba periksa coba cabut kabeh reaksi tapi paku ria nu aya di kolbu teu pernah dicabutan paku ujub paku bakar terutama ieu paku nempel di da kolbu makar Masya Allah karim teu pernah dicabut bahkan urang ngaku-ngaku henteu kena paku mulus jasmani mulus rohani hayang nakol bae ceknya mah rohani kumaha meureun tai paku nempel nojos kana kolbu teh hanya ahlina nu nyaho sebab ku urang mah teh mah henteu kanyahoan jeung makar urang teh dinteukeun le ku urang teh puguh nafsu di lain-lain puguh budun ya dinteu-henteu puguh ria dinteu makar we terus hanya guru mursyid anu nyaho panyakit nu aya di murid moal kacolongan guru mursyid kabla dieu kulantaran nyana embung kanyahoan aibna makarna beuki gede saenggeusna beuki gede suuzon lamun geus timbul suuzon tunggu tanggal main ieu panyakit teu karasa kurang urang kabehan teh hampir karar itu nah randapan geura ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ngaku urang dihareupeun Allah engke bakal ngeclak cai mata samarukna cai mata teh teu ngomong cai mata teh bisa ditanya ku urang sia cai mata kunaon kaluar panas naon emang nu mantak panas ieu bayangan-bayangan neraka ajus ieu nu mantak kaluar panas teh haji kuari sageus kaluar kumaha kula teh ieu teh sebagai penasehat cai mata teh ngomong gunung di hareupeun urang jumud paeh cai di hareupeun urang jumud paeh angin di hareupeun urang teu bisa nanaon batu-batu kayu-kayu di hareupeun Allah mah harirup urang mun teu boga bayangan kadinya moal bener-bener hirup lempangna urang di taneuh tu urang pajar teu ngomong teh taneuh neh hirup taneuh batu harirup ulah di hareupeun Allah dihareupeun Kangjeng Nabi urang nu agung hirup
maca salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Di mata Allah hirup nu paeh. Di mata urang mah pararaeh kabeh. Bahkan pamajikan urang geus dianggap paeh ku urang. Nah, pamajikan urang, batur urang geus dianggap paeh ku urang. Guru urang geus dianggap paeh ku urang. Babaturan urang geus dianggap paeh ku urang. Rekan geus dianggap paeh ku urang. Ieu lah makar anu panggede-gedena mun henteu dirandapan cilaka. Makar. Diri urang ya Allah, engke timbul sinar. Sapeting, dua peting, urang tapakur geus saminggu geus kaluar cai mata. Tanya ke urang cai mata, sia kunaon kaluar deui? Panas. Nu mantak panas, tatangga meuli mobil. Naon deui? Batur geus kawin deui, ai sia mancan. Ih, itu nyandung lah cak cai mata teh. Ye, tu awewe loba, rangda ambalaya. Masa si datang ka teu nyandung, duit aya, kendaraan aya, siana sehat. Nyandung dong. Boleh deh. Urang cai mata nu kalari tu bae nu kaluar teh. Tinggalin urusan dunia, urusan nafsu, tinggalin urusan ibadah ka Gusti Allah teu pernah ceurik. Teu pernah ceurik, untung aya keneh kiai-kiai nu sok ngadongeng-dongeng wali. Jang sakadar ojahe nya wali mah bersih, gos kitu ai-ai. Minimal cinta ka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah makar urang. Masya Allah kari mun teu ngaji moal nyaho gos kitu. Meme jadi kiai kerja di santri keneh tawadu barang jadi kiai jadi takabur. Ieu mah rodel ku ari. Musabab naon? Ieu na makar maka sebagian henteu beda. Tah, wakar. Ya Allah, ya tah ku ngaji urang ge dibere cacaang ku Gusti Allah. Masya Allah. Lamun geus dibere caang bakal loba modelan. Dedeleuan teh lain dedeleuan nu ieu, tapi dedeleuan nu ieu. Lamun geus dibere dedeleuan nu ieu karak jadi jelema asli. Lamun can dibere dedeleuan ieu karak dedeleuan ieu eta mah jejelemaan. Karak jadi sing-sieun wae di sawah. Manuk nu sararieunana bebegig ngaranna. Kajen di jasan gitu bebegig bae. Kajen make jubah bebegig. Sorban bebegig. Encan heula make ieu mah beda. Tah, eta encan caang. Sebab rumeuk keneh geus caang kara. Contohan coba cenah kiai nu geus caang kumaha? Nu geus caang mah contona okos Kangjeng Nabi Ibrahim dibeuleum. Begitu dibalangkeun cek emang sieun Kangjeng Nabi Ibrahim teh nu mantak teu sieun teu kadeuleuseun. Lamun kadeuleuseun sieun tapi ku mata ieu teu kadeuleu. Mata ieu mah urang neuleuh kabeh mun nyaksian ngagebrak seuneu teh. Tapi Kangjeng Nabi Ibrahim geus dedeuleuan lain nu ieu make nu ieu teu kadeuleu tah. Si seuneu nu kadeuleu adalah taman safari. Aya gajah aya maung sia teman-teman safari ge kolot-kolot ke taman safari wae didoakeun tek dilegleg maung gitu balik deui horeng taman surga atuh datang ka jero seuleuh teh kerek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ku batur di seuneu-seuneu ternyata horenganan taman surga jararadi makanan-makanan bubuahan jeung sajabana. Iyalah contoh nu bersih. Contoh bersih kedua, ketika Siti Masitoh erek dibeuleum dikulub ku Raja Firaun, anakna ti heula. Lah, cak anakna, "Wah, geuraan ka dieu cak ela indah." Tiis, cak mata dikulub tiis geuraan. Geura ka dieu cepet. Antara heueuh jeung henteu kan emakna mah. Sebab naon? Budakna mah geus dibere pandangan surgawi. Teu kadeuleu cai ngagolak. Tapi emak nama masih antara jeung antara. Dikieu-kieu geuraan tiis jasa kaburu dijogrogkeun ka dia. Digebruskeun brus. Jaheu cak mana teh.
Mantap engke ente balik ngaji di ditu coba. Tah ieu pandangan. Ya. Batur manula liwat pejabat mah anu nyarahong endek nararaon cenah ngajinya hareudang. Ye, gawe. Ngarana aja gawe lain dagang cek nya teh. Lockdown, Bos. Tapi kunaon ieu? Ieu kan aya pandangan kolbu anu batur teu nyahoeun. Ngan urang mah kakaraksa. Iki campur-campur jeung balanja ya ge. Batak cek lagi tadi ulah niat ngaji helanan lah sok teuing. Iya, aya pandangan. Diheran-heran ku batur mah make jeung ngararajina naonan cek kitu teh hareudang-hareudang. Oh, aya pandangan kolbu. Anu batur teu nyahoeun. Nyana mah can dibukaakeun. Urang mah ya geus nyingkab lah setik lah. Alhamdulillah bae emang aing teh nyaho ka sia. Sia lain ngaji ka dieu. Oh, deulean rangda sia mah. Dibukakeun gerak saeutik ke nambah caang pandangan beda. Ya Allah ya Rabb. Sabara ratus sabara ribu tentara Firaun mudag. Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika ku Gusti Allah dibere pandangan batin anu luar biasa, ribuan tentara Firaun cukup ku satu tongkat doang. Maha kawasa Allah, maha luhur Allah, maha kersa Allah, henteu kudu loba, cukup ku tongkat. Set, bray, berangkat. Ieu mah teu ngeuleuh. Coba eta, ieulah kolbu nu geus caang. Mantap. La khaufun alaihim walahum ngan moal kaharti para aulia Allah mah nu mantap moal kaharti kadeleuna hees bae heran mah wali si hees bae tuh jadi hese mantap hese leuwih mendekatkan diri melalui tafakur per detik per menit dibandingkeun ijing hayoh bae ibadah zahir. Manfaatna ibadah zahir. Aya mah aya ngan teu pati. Contoh khusus macana kieu. Kuari Quran teh dibaca, Quran teh ditalar, Quran teh diwiri, dihizib-hizib. Hebat, lain hebat-hebat deui atuh. Tetapi ieu inohong nu dilaluhur teh DPR maraca Quran, MPR maraca Quran, menteri maraca Quran. Tapi geuninganan kazaliman jeung permaksiatan nambah sehingga kuari dedengian urang teh antara jeung antara eta teh karna henteu diamalkeun Al-Qur'an boro-borona naon nyaritakeun jilbab bae di DPR teh masih sakumaha hesena pahara jasa ieu mah keur contoh Qur'an lain teu dibaca tapi teu diamalkeun kitu modelna ai di lembur mah pan dibaca henteu diamalkeun henteu parah di lembur mah berkat hayam. Terus dia udah sok kasinggung ya. Tuh kan. Ya Allah ya Rabb, aya anu bebeja alhamdulillah cenah kieu kula sebulan Ramadan 10 kali tamat ih hebat. Tapi kuari kula ka tatangga geus teu nanya lah, "Jeh pan, hasil maca Quran jadi kos kieu kunaon emang teu dek ngazakat ka aing goblok." Ha, bodem ye Ki Haji tolol Ki Haji. Gantung di tangkal buah ya mah. Dibaca ongko tak Quran 10 kali tamat teu ngazakat ka nyana marah. Tang bloon-bloon aja lemah. Lain di dio di itu ayolah ieu teh keur neangan cacang maksudna supaya prat lamun geus dibere cacang ya Allah ya Rabb komo haju Allah mere geus hese jaritakeun kanikmatana hanya bisa membicarakan ge ala kadar sebab moal aya anggeusna cacang kolbu mah dibere ku Gusti Allah kieu kitu hanya dinikmati nyahoun jelema anu bogaeun jeung henteu kos para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu mah urang mah ulah niat ngaji heulanan nah sok teuing. Niat balanja tuh komo tang membloon teuing. Atuh dia. Tiap tahun teh cerik geus saya datang bae kumaha Allah bae lah. Geus bae kos kitu bae ujung-ujungna hees bae kan.
jangan ngaji lain balanya lain neangan cacaan hese ngaji neangan ilmu geus aya tuh kan loba di urang ilmu tapi geuning teu robah tapi neangan cacaan bakal beda oh tiis nu tadina teu bager jadi bager tadina teu barahan jadi barahan ieu mah barang ngaji bae jadi tambah pelit eta kan lain boga cacaan ka mangkos kitu mah ngaran oh neangan cacaan geus aya cacaang mah engke bakal aya cinta nu pohara ka Gusti Allah Subhanahu wa taala cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah karim lamun geus cinta ka Kangjeng Nabi kan dibere asa deukeut jeung Kangjeng lamun geus dibere asa deukeut teu kudu macan naon impianana engke kadatangan ku Kangjeng atau urang nu datang amprok jeung Kang lamun geus dibere ngimpi jeung Kangjeng impian naon bae eueuh nanaonan mun urang geus dibere ngimpi kapagih jeung Kangjeng Nabi ngimpi naon bae teu berarti sebab ngimpi jeung kekasih Allah ngimpi kapanggih jeung kepercayaan Allah bisa dibayangkeun ku. Tah, urang mah pangimpi teh kapanggihna jeung anu cak nu di luar naon bogan sia ngajina di luar. Ye, atuh urang bae. Nasibnya na we teh mah. Ya Allah, ya Rabb. Nah, iyalah orang minta cacaing mantek Allahumma nawwir qulubana binu kama nawwartal arda binuri syamsika ya Allah muga nyaangan Gusti ka hate abdi sakumaha Gusti nyaangan kana bumi ku cacaang panon poe cacaang panon poe mangan sakadar nyaangan jagat raya eta aya eureuna engke tapi cacaang kolbu mah makrifat ngaranna ieulah ti dunia datang ka kubur datang ka akhirat ka bahawa terus atawa urang campur jeung boga cacaang nah tinggal sacenekin geus boga cacaang teangan di lembur modelna model kostum anu osok itu siapa suka disuudon bae ka aing ahli Allah nu getol maca Quran getol baca tafsir getol maca sholawat jeung zikir anu babacaana lillahi ta'ala data caca Masya Allah karim Siti Fatimah sumping ka Kangjeng kan kieu bae enak memang Gusti kunaon sih make jeung nutupan korenganan mantes gibah ngomongkeun batu cak Kangjeng lamun ditembongkeun kabauan ieu teh jelema bakal bendu kabeh ka maneh peuting nyahoan ku Kangjeng mantes ngomongkeun batur Masya Allah aya gitu yuhibbu ahadukum ayakullah ma akhihi maitan ngomongkeun teh sarua jeung keur nyiptakeun bangke di jero awak nu mantak batur mambut ka urang awak urang ka ambeuna bangke boro-boro ku batur ku pamajikan ge kakak bau sih orang bangke beneran aya bangke asli aya bangke manawi ya Allah ya Rabb seungitan awak urang ku cara cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu urang ieu modal cinta ieu datang ka dieu teh ku cinta. Jalamun lain cinta urang moal cinta ka Allah. Coba hayang nyaho si kumaha Al-Qur'an. Coba hayang nyaho kumaha si fikih. Sebab fikih teh ieu ijma ulama anu berbagai pandangan ulama. Tinggal urang memilihna, nu penting urang mikih. Nah, kabelah dituna engke pikih teh diareueuh-eueuh ke dan batak
geus urang mah yakinkeun ka Allah, yakinkeun ka Kangjeng Rasul, yakinkeun ka kitab Allah, yakinkeun ka ijma para ulama. Teu kudu hese macaan kitab. Nyin kitab mah komo. Ya saya yakin ijma ulama hasil daripada ulama eta teh menang narjeh. Mana kaul anu panghebatna, mana dalil anu panghebatna, etalah anu dijadikeun fatwa. Geus percaya neangan di Bukhari na hese, di Muslim na hese, Sunan Abi Daud na hese, Ibnu Majah na hese, Quran na hese. Geus bae urang mah percaya titik geus sakitu. Saya ngadengekeun kitu kudu di majelis. Di handap pentang Ambon ge jadi bae. Ngadengekeun ilmu mah ge batur baliknya nang kitu keneh. Cakna sepi amat. Orang geus barali. Eueuh salah. Eta teh hiji kanikmatan. Mantap lamun urang keur ngaji hees anugerah panggede-gede. Lah, aing di imah hese hees dakna. Bareng dibawa ngaji babari ke aing ngadek wiridan we. Asal ngaji hees. Anugerah. Jelema teu bisa hees. Make obat dokter ge hese bae. Bareng ngaji reup bae. Berarti kan manjurannya eta kan? Ye. Jadi besehat awak. Tuh salah. Ulah anu disalahkeun. Makar kabehan ge. Dina bulan Syawal ieu urang ngucapkeun minal aidina wal faizin. Minal aidin ij'alna ya Allah minal aidin waj'alna ya Allah minal faizin. Mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan aidin anu babalik kana fitrah Allah. Wal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka abdi masuk golongan anu menang bahagia. Sanggeusna urang sabulan merangan hawa nafsu, berarti kan urang balik kana fitrah, ditungtungan ku zakat fitrah supaya kembali kana suci sasuci-suci. Dibalikeun deui ku urang teh kasalahan-kasalahan urang dikaluar-luarkeun, urang teh kembali kana fitrah Allah. Entek di bulan puasana urang teh puasa teh bener-bener puasa. Buka suguhan gitu rujak kelapa muda teh aing keur fitrah. Suguhan bonteng suri teu moal aing mah aing dek mengembalikan diri aing mah supaya benar-benar suci. Tolak heuh. Maksudna ka haji moal di dahar, moal waka ke tas. Sawa lain moal ngancem. Salat teh lah kita salat, beak kabeh. Moal lain fitrah tah makos kitu mah. Cek pawajikan sugan teh bener ka haji teh dek bebeneran tapa. Orangana, Masya Allah. Haji, ngadahar obat naon emang kunaon? Ieu beak itu betak goblok sia. Ka aing. Tah, fitrah. Nafsu. Teu bisa urang puasa khusus, teu bisa puasa khususul khusus. Urang puasana umum bae tapi tetep ku sakitu ge. Urang geus ngalaksanakeun puasa. Ja'alanallah minal aidina wal faizin. Kembali geus kulantaran bersih urang teh atuh geus halang dina poe lebaran teh tinggal meunang magfirah Allah Subhanahu wa taala. Lamun hayang nyaho ahli-ahli sorga poean lebaran, tah poean lebaran teh geus jara di ahli sorga kabeh sabulan nafsuna di daun gitu ngaranna dipegung, ditahan. Kembali karena fitrah, menanglah orang faizin. Pas poean lebaran orang mengucapkan Allahu Akbar na indah.
puasa ka Allah, taraweh ka Allah, segala ka Allah. Pas poe lebaran teh aya fitrah urang teh bener-bener suci. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hayang ceurik urang teh. Begitu takbir teh hayang ceurik coba geus bersih-bersihna. Tanya sia kunaon ceurik takbir. Teu kabeulina naon ai. Sia juga teh bersih lain. Aing onam pemajikan marah bae. Datang ka tadi gencan can bener-bener jeung aing teh anak can ka oh paingan sia mah ceurik aing mah ceurik teu kuat aing mah takbir teh kieu teh mah takbir tolol ieu jelema takan teh kajahoan oh tapi anu kitu mah di Lampung teh mah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tah indah kulantaran aya lockdown lebaran mawa golok. Ayo siap polisi besi aya ye siap. Lain hampuraan deuk ngagolok. Teu masalah sih. Ieu macam-macam. Macam-macam taraweh di lockdown, Jumat di lockdown. Kumaha cenah ke eueuh masalah deuk kumaha. Na lockdown sorangan. Cek jama kakara kuari bae cenah jelema di lockdown aing mah ti taun mana keneh. Geus lockdown teh lah. Nah, itu mah urusan politik. Urusan virus anu kacampuran bat mangga urang mah urang bae tetegkeun ka tauhidan urang, kepercayaan urang, akidah urang, sakali pangeran urang Allah Rasul urang Muhammad. Kitab urang Al-Qur'an. Putusan-putusan ijma qiyas eta bae ulah robah geus bae geus lain lalagaan eta nu bakal nyalametkeun urang inna dina indallahil aya nu bawa aturan-aturan selain daripada Al-Qur'anul Karim cukup dijawab ku senyum bae geus selesai los jang sia aing mah ka Allah sakitu bae beres. Masya Allah di akhir zaman kuari orangnya seti akidah we hiji bet mentak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan ucapan la ilaha illallah mantas salat minimal 3 baca teu kaburu cenah kiai bari numpak motor sia bari nyeklak mah teu kaburu keneh bae 3 doang ge bari naik la ilaha illallah sia hebat kata jong aing la ilaha illallah dah geus eta bae geus moal cangcaya deui ulah mang deui nyalabetkeun urang eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus macam-macam kuari kan loba kepercayaan di luar Islam atuh biasa bae emang kos kitu ti baheulana ge mangga bae teh di zaman Kangjeng Nabi aya Abu Jahal di zaman Kangjeng Nabi Musa aya Firaun atuh terus bae kabelah dieuna ge likulli Musa Firaun wa likulli Muhammadin Abu Jahlin atuh karua di zaman urang ge likulli anu hese mana anta kusia anu-anuna nya eta lah supaya tentre caang hate plek geus aya naon teh aing geus ka Allah aya ajakan ka Allah aya kan ieu mah cenah ieu naon eta iya ka Allah lah gitu ya boleh lah ka Allah mah beuki leutik bae budak ka Allah lah ieu barang dibere beas jadi kieu ieu budak dunia teh kos itu teh masyaallah kan tah pencerahan kebersihan minal aidina wal fa izin ulah aya geuneup malekna besi aya suuzon pikeun besi aya makar rapihan besi aya ujub-ujub mulayan kurang aduh salah ya besi aya ria mulayan kurang teh supaya benar-benar minal aidina wal fa izin
kembali kana fitrah Allah. Ij'alna ya Allah minal aidin wal faiz. Menang urang. Nah, sanggeus saurang menang, halang di diri urang, nyongsrong urang hayang ngaji. Eta teh hayang ngaji teh berkat puasa. Anu teu paruasa mah teh hayang ngaji. Ieu nu kuari ngararaje teh ieu teh nu puasa. Nu puasana teu ikhlas teh. Puasa yuk berkat puasa dorong akibat puasa hayang taraweh ditemenangkeun ge ku polisi taraweh marahkan urang wah sia ngalarang-larang taraweh sia ka aing teu bisa berkat naon puasa je ku puasa teh kos kitu masyaallah karim makna puasa lain lalaga ku sebab taraweh ku sebab puasa urang hayang sahur nu mantak sahur isuk dadeuk puasa deui. Terus be diputer puasa sanajan puasa kos urang ge tah sanajan puasana kos urang kieu setengah puasa lah urang malah tapi kan daya kuat ibadah urang beda urang hayang gegeraan ka masjid taraweh hayang gegeraan salat maghrib hayang gegeraan taraweh diulah-ulah teh marah padahal mah di jero hatena mah emang aing sanggeuk ieu saperlu tapi dorongan puasa marah ye, teu puasa teh maknana teguh, teger. Masyaallah karim. Mantap cek ahli tasawuf mah, cek ahli tasawuf ente deuleu eta parahu di luhur laut. Nu mantak ngambang teh kosong. Eueuh caian. Ketika cai laut naik maka dinya bocor, tikelekep. Parahu tikelekep. Atawa anu sok pake ngeusian cai teh anu gara-gara Nuletika, ulah ngomong sih itu nyawa tuh, nuletika, nuletika nutina tanah teh, ini cak aing ulah ngomong sih mah, kayaknya ho sih mah, kolot ongko, bodoh ongko, kendi, eta kendi. Ulah aya caian jerona tutupan balangkeun ka laut ngambang geusian jerona ku cai tutupan kelem kawa kurang geus disian wudu ku ari segala kupat barang ngaji atuh cak batur di udah tol ku baturna gitu sia mah tikelekep beureun Ige sakit deres pasti keneh datang keneh ka di anu nangkarak pan ieu ngaji. Emang aing teu nyaho. Ye, teu nyaho ja sejak kadeuleuan. Nangkarak. Tak kuari mah hudang tah, sial jeung kadeuleuan aing. Gusti Allah Agungna. Iyalah parahu ngambang lantaran cai laut teu naek, kendi ngambang lantaran kosong. Maka dicobalah di kolbu urang lain urusan beteng sama jasad urusan kolbu urang kosongkeun min siwallah tina salian Allah hiji be Allah teger bakal apung-apungan ibadah ge moal kudu kaganggu kita micin anu tadi teh makar kolbu urang dieuweuhkeun makar-makar lempeng bakal karasa ngeunahna maca sholawat bakal karasa ngeunahna maca Quran lain tamatna tapi karasa bakal karasa ngeunahna zikir ka Gusti lain lobana ngeunaheun nyatu urangna zikir ka Allah nu dibacana titah ku Allah nu ngagerakeunana Allah di jero hate urangna eueuna naon ngan Allah da atuh ngeunaheun henteu culak-cileuk zikir ge henteu ya pan mun ngariung culak-cileuk jauh leutik ulah loba-loba ya zikir komo jadi bere jauh apu mah inget ka manuk eta cangkurileung lain zikir jana nganggap tuan rumah ka aing nganggap cangkurileung meureun goblok teu beres tarolo lah ya sekedar pencerahan minal aidin wal faizin
Biasaya nusuzon makar ujub kembalikan deui sakumaha urang bulan Ramadan kamari bisa dijaga dek marah ge urang teu akibat puasa neuk nanaon ge urang bertindak lah kumaha hantas lebaran bae mah keur puasa beusi teu ditarima puasa urang eta lain tanaga leutik-leutik orang puasa lanjutkeun atuh kuari binal aidina wal izin terus gairah ibadah urang nu bulan puasa lanjutkan terus Syawal api tajidan selanjutnya tepikeun ka akhir hayat urang. Nah, ieu bulan Syawal bulan dibukana ihram haji Ashhurul Hajj. Indonesia geus menyatakan lebih awal sebelum Arab membuka atau tidak bahwa di Indonesia tahun ini tidak ada hajian, tidak ada tarawih, tidak ada Jumat, kemudian tidak ada hajian. Masalah. Panjenengan kieu mau masalah? Iya, itu boga naon teu boga riweuh. Anu ngaromong ieu haji ditutup, ieu haji ditutup ge nu teu daftar ieu. Milu riweuh jangan. Masyaallah. Nantepkeun panggung sandiwara ieu teh keur sandiwara hayu kumaha jeung kumaha tuh ya masyaallah kan. Nah Syawal hafid haji di bulan haji bakal aya selain haji adalah kurban ibadah diperhatikan ku Gusti Allah di bulan haji setelah lebaran sampai tasyrik kecuali mencit hewan kurban eta bae geus ibadah teh kapan aya waktu-waktuna jeung aya lebahna takbir be takbir nu kamari bagus teh eta teh di lebaran doang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd dinahin pas baktuna pas dibaca kuno ikhlas ngurucut urang cai mata gede dosa urang hampura Gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampura saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh minta hampura tas coba kuari dibaca ku ente maghrib Allahu akbar Allahu akbar jak tataga kok koprak goblok ya sia nyeun lebaran teu puguh teu karuh ge babacaana bagus atuh bagus ge lain parantina sia tah mah ke lebaran deui encan ahli kubur hararudang pajar lebaran deui aya parantina babacaan ge oreng urang lamun diciduhan awewe aya-ayatna. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aytum li'na ditekenkeun eta paranti anu diciduhan ku awewe. Urang teu puguh teu karuh maca eta kuari. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa. Woi. Melet sia mah sambarangan. Ke pamajikan aing beunang ku sia di. Aya waktu-waktuna. Masyaallah karim. Segala rupa aya tempat aya waktu aya tempat aya kumaha kawasa Allah. Gusti Allah nu agung. Nah, iya mencit hewan kurban waktu engke di bulan haji setelah lebaran. Iya, orang bahas supaya orang kuari hati-hati. Hayang amat, orang jadi timbul hayang mencit kurban teh geus dibahas kurang pasti. Engke orang hayang sebab si Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi ta'azimu duhayakum fa innaha matayakum 'ala sirat atawa saminu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum terserah loba keterangan
Azimu dhuhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Nu gelede korban teh. Ulah nu leutik kunyin. Kuru jasa boro-boro korban jang ka akhirat pamajikan kuru gitu betah. Nyekel ieu tulang, nyekel itu tulang. Ah, cenah kiai sok nyinggung pamajikan gua lain nyinggung. Suntik ku sia. Aduh kasinggung we sia mah heran aing mah. Atuh lain disuntik nyandung ke naon. Ah, ngagedean ieu penyakit ya. Ah, nu lintu lantaran korban eta merupakan kendaraan. Fa innaha 'ala sirati matayakum. Ya Allah ya Rabb, urang hudang ti kubur. Buat kabeh araraya. Bayangkeun ku urang lamun urang dipapag ku korban urang. Nu gede teh. Ya Allah ya Rabb. Geus kieu bae nyana di dieuna aya merekan di dieuna. Geus moal saliru teu bisa ditumpakan ku sasaha. Cak hiji penditan, ha ieu meureunanan ieu. Endek mapagkeun aing. Deuh tarang lah ngaran saha bego. Ye main tumpakan-tumpakan bae. Aya merekan di dieuna atuh aya SK. Masyaallah, teh bisa teu boga korban mamalusan ayeuna. Bahagia amat, senang amat. Urang dipapag berangkat. Tah, geus asal dipapag berarti kan mulya. Moal hese datang ka ditu. Berangkat, nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Cak Kangjeng Nabi, fa innaha 'ala sirati matayakum. Korban teh ngajadikeun kendaraan nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Ya Allah ya Rabb. Nikmat amat Gusti. Ye atuh nikmat duh hayang amat. Hayang beuli. Kiai lamun urang hayang boga duit 5 juta jang meuli embe nu bagus dina bulan haji kuari nyengcelenganna sabara poe. Sabara duit ti kuari. Hitung bae kuari ti minggu ieu datang ka tanggal 10 lebaran. Jadi sabara poe, di sapoena sabara duit nyengcelengan. Oh cenah kudu 100.000, 100.000. Ya leutik leut, tapi pabrikna lockdown. Pabrik daing di es. Aduh, keluar cek teu bisa nyengcelengan. Ulah leutik hak Allah Maha Kaya. Ulah ngaharepkeun di pabrik. Sia di PHK, tapi niat buat tetap aing korban bae. Di mana Allah Maha Kaya. Geus pasrahkeun ka Gusti Allah. Sehari 2 hari boro-boro jang korban jang dahar ge hese. Tuh kumaya. Begitu tanggal hiji haji encan aya, 2 haji encan aya, 3 haji encan, 4 5 encan aya tanggal genep kontrakan aya nu nawan. Iya berarti jalan ti Allah ya. Iya tah digombrangan duit tah hayo sia 20 juta tah sapintu wae. Beureun iya sakeuna maha kawasa Allah ya. Korban bisa kontrakan eueuh hiji. Lamun pikiran anak kana dunia doang, pikiran anak kana dunia, iya moal dijual kajian gugumah ge. Tapi pemikiranna inget teng keur ngaji kemari, Masya Allah. Horeng korban teh kendaraan di jembatan Shiratal Mustaqim, naon hartina kontrakan hiji. Maha kawasa Allah. Mulai tadi jero majelis mah boleh oge ya. Barang datang maka imah. Apa majikan? Tadi ngaji. Mana ngaji? Kita ngajual kontrakan yang milik korban. Enak aja. Kiai oplo sama kos gitu. Ribut. Tas ngaji ribut. Aduh. Terserah apa hendak dibere ku Allah jalan ka sorga apa henteu tergantung dirina jeung pamajikan. Ya jalan-jalan sama geus dibere eta ngaranna cacaang, hiji rada caang, hiji mah encan. Ribut antara nu caang nu jeung caang. Kek kumaha ceuk cenah ieu ngalunakeun pamajikan ya. Aduh. Aing mah geus hayang jasa ceuk cenah ngajual kontrakan. Emang lain nu aing nu nyana. Ya. Painga. Atuh lamun nu salaki lah pamajikan ge ngaminan. Neng, urang kan boga 20 kontrakan. Dan nu hiji mah dek dijual ku ka Kajang naon ka? Atuh jang korban. Atuh anu kakak tuh mangga bae, paling kula milu. Henteng kan.
Begitu neng, itu kontrakan 20 dijual hiji jang naon Kak, jang meuli korban. Neng kontrakan saha? Bisanya. Paingan berat orang lain nu nyana. Geus, ieu mah keur carita kumaha Allah merena ulah pelit, ulah nyongsrong, tetapi sesuai jeung aturanana urang aji. Saha anu geus kasunahan, saha anu geus kawajiban, saha anu henteu ulah maksakeun. Resep tinggal resep maksakeun teu bagus. Nya ulah makar. Sudah pas sesuai jeung aturan. Nah, iyalah pembahasan kurban. Hukumna kurban teh sunnatun sunnah lain wajib. Ngan sunnahna mendekati wajib disebut ngaranna sunnah muakkad. Muakkadah. Eta teh fi haqqina hak urang sebagai hamba, sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah hak urang ngalaksanakeun kurban sunnah muakkadah, tapi hak Kangjeng Nabi mah amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fawajibatun, wajib Kangjeng Nabi. Masyaallah. Loba anu khususiat ka Kangjeng Nabi. Kurban urang mah sunah, Kangjeng Nabi mah wajib. Duha urang mah sunah, Kangjeng Nabi mah wajib. Tahajud urang mah sunah, Kangjeng Nabi mah wajib. Amal aya khususiat ka Kangjeng Nabi. Mantak aya jelema nu dibere amalan-amalan khususiat ku Kangjeng Nabi itu. Lantaran dideuleuh wadah-wadahna kuat apa henteu. Ieu kuari lamun kukula dibere kita baraca sholawat sapeuting ulah loba-loba 1000. Kabehan ya awas ya peuting ge maca 1000 aya nu paeh. Teu kuat. Teu kuateun wadahna. Aya nu kurang, tergantung kumaha wadah-wadahna. Mantak dideuleuh. Ieu mah kekuatanna sakitu bae. Ieu mah kekuatan ulah sok ulah osok haju. Pan saeutik awet ulah kitu. Geus dideuleuh. Ieu wadahna ieu. Wadahna. Cokolot baheula mah dagang sakumaha kumaha ge canting picung maletik-maletik bae. Oyag-oyagan paranti urang meuli es teh. Gosek baheula keur zaman urang maju make naon kadang-kadang kalapa teh gitu. Teh bae. Jadi dicantingan bener teh ngaranna canting picung. Letik teh mah. Eta mah kosek. Tuh, keur letik mah kula mah ngadaharna di dinya bae heulanan ulah ka mana ngadegeut tukang es bae. Kenyot-kenyot mang kurang. Atuh korupsi mah di mana bae. Atuh, nya panas, nya saeutik pan mereanana. Ulah waka ka mana urang. Dinya bae so. Engke ge tukang es teh gegeuraan indit. Ini si eta cekna minta deui. Keur leutik bagos kitu. Zaman baheula atau zaman baheula urang meuli es. Pan baheula urang lamun meuli es sirup teh cairna ge meunang di sumur. Ku asli-aslian cair sumur mantep. Ya, nah di naon ngaranna di siropan terus di tapean setik, aju cingcau setik. Da kan tilok waka di kosre-kosre. Cai nu luhurna bae heulana. Kagak setengah karek dikonsekuensi setik. Ke menta deui. Menta sirupna, menta caina. Bageula kunaon kos kitunya. Tukang es marah. Sia cenah. Menta caina deui, menta sirupna deui. Itu mang, jam mamang eta nimba doang ieu. Teu meuli teunan ban baheula mah caina ge lain cara aku-ari. Sumur doang nimba doang. Da baheula bagos karar itu tah masyaallah tapi jadikan nikmat. Indah anu aya ti lauk aya kumaha. Ya Allah ya Rabb. Nah, ieu keur carita Kangjeng Nabi khususiat loba. Mun ku urang dituturkeun moal kuat urang kajen ku kumaha. Moal kuat. Wari bae ulah ka Kangjeng Nabi na ka para sahabat moal kuat urang nu khususiat. Para aulia Allah moal kuat emang ibadah para wali kumaha gitu. Para wali mah ngomongna ge lamun dikertegkeun hate kula ka siwa kasalian Gusti aing hukuman murtad Gusti. Eta kan lain omongan leutik-leutik jelema. Lamun hate aing boga irodat
guberentes kasalian Allah aing sorangan ngahukuman bahwa aing teh murtad pan eta ambo urang teh aing mah pan per detik dage atuh per detik dage jawab ku sia berbeda jauh karena urusan duniawian hiji Allah haju meureun nya mah tilok dagang lain tilok dagang pikiranana ka Allah dagang tani tadi eta cedak kumaha eta nu kudu diaji ku urang mentek diaji geus ngan cacang supaya dagang mah tetep korisu mah tetep tapi kana neraka mah tetep supaya kitu tah teh ieu kurang boga cacang mah nah geus boga cacang mah bisa insyaallah mudah-mudahan urang kabehan bisa dibere cacaan ku Gusti Allah hingga orang bener-bener nempo kana kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibabarieun atuh Gusti Allah mah orok nu dibalangkeun anak Siti Masitoh kok geus dibere cacaan ku Gusti Allah hingga ngagolakna cai dianggap taman surga. Maha kawasa Allah. Gunung Tursina dijadikeun wali ku Gusti Allah. Kagetin kabeh sahabat ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun masa si gunung jadi wali ya gunung majumud gunung jumud batu jumud di hareupeun mata urang di hareupeun Allah majahiru zikir maha kawasa Allah cek Kangjeng Nabi anjing ashabul karfah diangkat jadi wali ambo cak sahabat masa anjing anu sakitu izin da mugolagoh kok jadi wali maha kawasa Allah jelema naon kitu hamba Allah anjing anu sakitu izinna ai ku Allah dijadikeun wali mah engke geura saksikeun di sorga anjing jadi wali Allah kok bisa kitu teh kolbu zikir ka Gusti Allah anjing be zikir ai urang ai maksudna eleh ku anjing ya Allah jang ukuran-ukuran kacaangan hati ya Allah ya Rabb maha kawasa Allah laul anjing ashabul kafin ke jadi penghibur di sorga teh anjing bae jadi wali kunaon urang ku hari jadi PKI singade usap dada urang kajeun urusan urang mah urusan urang bae la ilaha illallah hukumna besi aya nu nanya Pak, tadi ngaji ka Cilaung? Ngaji naon? Korban. Aju hukumna kumaha? Buka HP-na. Aing teu bisa nerangkeun. Panjang. Sarua teh di HP ge buka ku sia. Barang dibuka teh eueun, batuan meureun tadina nya. Hukumna sunnah muakkadah. Jang urang. Jang Kangjeng Nabi mah wajib. Masyaallah. Hiji amal ma'amila ibnu adam yauma nahrim min amalillah bailallahi ta'ala min iraqati dam teu aya hiji pagawean teu migawe anak adam dina poean lebaran hiji pagawean nu paling dipake karesep ku Gusti Allah tibatan mencit hewan kurban eta nu keur disaksian ku Gusti Allah per tahun terus we masalah ya geus ieu tahun kamari mah hayu boga mah terus we ulah abong-abong geus we ulah terus setungtung hirup harta titipan urang titipan Allah nu aya di urang gunakeun pake nyieun karesep Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran halatati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha korban datang jaga di poe kiamat ranggae artina berikut jeung naon ngaranna nu ka di dieu ka de tanduk-tandukna ijing kitu calakutik nadamma la yaqau min Allah bimakanin qabla yaqau min al-ardi getih memeh nyakrak kana taneuh teh geus datang heula ka Allah leuwih ti heula datang ka Allah batan kana taneuh kadeulina mah ku urang nyakrak kana taneuh padahal lapor ka Gusti Allah masyaallah karim
Tayyibu biha nafsan. Rapihan, bersihan, lempengkeun hate urang. Hiji Allah. Masya Allah. Hukumna kurban teh sunnah muakkadah bagi urang selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad. Bagi Kangjeng Nabi mah hukumna fardu geus kulantaran sunnah la tajibu illa bil tizam. Teu wajib atuh kurban teh kecuali dijadikeun kawajiban ku urang. Kayani dinazarkeun. Lamun dinazarkeun jadi lain sunnah bari mah wajib. Masyaallah. Ye, aing nazar ye boga sapi ye. Nazar jang kurban. Status hukum kuari berubah nu tata dina sunnah jadi wajib. Ganjaranana jadi ganjaran wajib. Oh ya Allah ya Rabb. Urang nungtun embe tanya ku babaturan urang. Nah, tembe menon, embe kurban dia. Sakitu teh teh geus dianggap ngawajibkeun. Ku sakitu teh sanajan aya kaul-kaul nu sejen encan, tapi ku sakitu teh geus kulantaran status kuari geus jadi wajib, di mana-mana encan datang ka waktuna paeh wajib digantian. Eta doang permasalahanna. Ya, ai sudah bahkan teh. Ya embe gede abad. Oh, jangan tuh. Bangke bae lah ieu di paraban bae, gitu kan? Encan. Lamun geus dikieu-kieu mah mau beri amat. Itu jang korban yang membe. Cekang cek kiai aja paling sama toyakum cek ya teh kendaraan. Coba ku sia tumpakan. Kuateun tante. Ayo tumpakan. Lain di dunia. Keikhlasan. Atun ke orang di akhirat naik embe emang nanaona. Naik embe atuh payaheun embe lain. Diganti ku Gusti Allah engke embe di akhirat jadi buruk. Deh, orang stres. Jelema nareulekeun kabeh. Ji itu mau haji, lain sia mang haji. Wah, kan jangan ngadadahan we. Wah, mereka korban teh. Ya Allah, ya Rabbi sing arapu. Dan lain-lain sebagainya gambaran-gambaran pamapag di akhirat anu ku urang dilaksanakeun di panggung sandiwara ayeuna. Hukumna sunnah muakkadah bagi urang teu wajib lah kecuali lamun dinazarkeun. Kasunahan-kasunahanana wa yusannu wallahu a'lam.